Ah. Ingat tuh budak letik teh. Buku Yohah. Ingat anu kalau cuan teh ya. Jeung ngaran hoasnya siga si Arif mah. Kalau cuan teh nih. Budak letik. Tadi nggak boleh kan udah kayak gini, ada kacing tuh sama kita kurang. Atuh. Kurang siapa? Jangan boga sedikit tuh gitu. Bener enggak? Oh, tiap jalan boga khas ya. Ciri khas ai seuri mah ti orok. Identiknya. Identik ciri khas orang. Betul. Kopi goblok dijauhkeun kopina gitu. Orang ngadongeng dia nya. Berarti itu ngadongeng gue session kasabaraha geus ka episode 2200 baca 2200. mat Lihat kopi. Tambah jet pam nyedot itu kan bubur. Orang ngadongeng deui nya. Ngadongeng berarti episode ka 3 meureun ayeuna teh. Kamari teh aya nu salah teh hiji babaturan nu nempo. Nah, cik atuh ulah nempo. Ulah ngadongeng ke pornografi cenah gitu. Atuh aya ngadongeng nu geuleug. Teh ngadongeng nu geuleug we. Jadi sebenarnya dongeng itu teu pure di urang gitu, teu pure bisa wae dongeng seniman nya, bade di almarhum Kang Ibing kan seueur dongengna di cloning deui nya dan si urang itu menurutnya ieu mah ngan saukur nepikeun deui lah kitu nya mengingatkan menurutnya. Mengingatkan dan artinya budaya orang Sunda kitu ngadongeng teh nya. Budaya orang Sunda dah. Ngadongeng Jeung deui orang Sunda mah lamun ngadongeng sabenerna mah da jorang teh kasar teu naon. Ciri khas orang Sunda mah. Orang Sunda mau ngobrol apa? Cawokah cenah lamun cek teh mah. Gitu. Cowok teh jorang. Jadi lamun jorang gitu mun kasar. Tapi jadi untuk pornografi ya Da emang ciri khas orang Sunda mah gitu. konteksna heureuy meureun nya. Konteksna heureuy. Aing geus ngadongeng ye. Dongeng di budak leutik. Tah budak leutik kumaha nya dongeng teh poho deui. Udah berarti bisa ngapung. Bapakku ngapung leutik. Lain udah eta. Oh, ingat mah budak leutik. Eta nu udud teh mah. Oh iya nya. Keur modal. Mana apa jika rame gitu ya. Masih rame. Budak leutik ye. Jika gua Baong bisa budak. terus Baong. Udah pikeun ka budak SD. Di sakola ge pagawean teh. Udah. Mus ngacung. Pak, abi cenah bade kacai, hoyong ee. Padahal udud. dicai Kacai teh. terus Guruna ge geus rada curiga teh budak teh minang bae kacai. Hiji waktu ngacung. Pak, abi bade kacai cenah. Naon deui cenah kacai teh asa minang moal bae kacai. Hoyong ee pati buat. Oh, jangan jig. Mantap teh. Sup PKWC, pladung teh udud. di Di WC teh pladung jeung budak leutik jeung udud keretek. Ting keretek ting delman. Beunang pladung udud. Gila. Guruna teh nanya gitu nah ting budak disusul ka WC. ku guru teh Guruna teh disusul. Oh, gede orang. Duh. Kunaon maneh cenah? Itu ee. Teh ngebuang. Enak hanut kene. Padahal bari udun. Ada bari udun dari spontan.
Pajak teh nganggut kene. Cegurna, oh nya tuh buruk. Turun ada ya. Aduh, eta dongeng gitu. Dongeng tai. Tapi sebenarnya soalnya berbahaya euy. Namun ayeuna modal sabari udurnya, sabari udur teh bahaya. Bahaya rumah gitu. Orang pernah kali ngecek dokter, Alah. bahaya teh kieu cenah. Kamu perokok? Oh iya dok, saya perokok. Oh kamu suka merokok sambil mau BAB. Oh sambil oh iya suka dok. Aduh itu berbahaya sangat. Alah, kumaha cek dokter? Berbahaya gimana dok? Aduh itu bisa menimbulkan yang penyakit yang sangat kronis. Anjir, Tegang, ayo tegang ya cari. Cek dokter. Coba dia kade cenah. Bisa tarik teuing ngenyotna. Bisa naon? Bising paru-paru kodok. Jadi asal apa ini jadi amok. Tapi dah memang benar bahaya. Abinya pernah gitu sarua. Cikan. Pernah sarua, tapi eta mah lain paru-paru nu kaisingkeun. Naon bisi? Bau podok bisi kaisap. Bisi sesak napas. Jadi dibalik. Karena sebenarnya gitunya orangnya kadongeng we gitu. Kalau ada orang trek jeung konten naon atuh da geus kapilan ku batur geus loba lah. Urang mah bisa na kieu, satu ngobrol. Ngobrol gitu. Ayo ke dokter sana. Oh, kedatangan pasien. Pengen dibotong meureunna. Oh, Itu udah prat-pratot begitu. ngeselek. Kunaon cenah? Ini dok cenah, saya kalau makan lada cenah suka mencret cenah. Acuk dokter teh, ya udah kalau suka mah teruskeun we. Lain pada maksudnya mah suka teh sering banget. Gitu malum dokter orang Sunda. Kalau ya suka mah tuluy keun ya. Bahaya ta dokter teh. Loba dongeng eta gara-gara kitu tuh. Loba Bang. Loba. Soal itu orang luaran deui dong intinya da loba nya. Bener. Ingat dongeng anu modal di walungan. Kalau di warung Modal di walungan. Cingeke nggak biasa gitu. Nah helikopter gitu lain tuh. Di Ento. Batu. Lain helikopter mah toilet gantung teh. Lain dia mah dina batu we. Oh, Biasa nyengclek gitu, bari nganggo bubuk naon dia teh? disiu. Sisiu. Heeh. Dia mah mau sisiu we kieu. Padahal aku jieun itu geus beres pas rek ome. Rek nyimu kanu cai. Aduh ieu nu kenca. Bilang. Minggulan. Aduh bahaya. Anjir, tai. Oh. Dikeprekeun gitu. Tah kanu batu, peletak au. Kalamut. Kebiasaan kalau nyeri kesok. Gitu. Gegeran di mana ya? Kebayangnya sama suuk. Ingat sama suku. Bahaya deui. Di kumaha eta? Oh, bapak lah. Heeh. Kumisan, baplang, radio. Heeh. Kumisan. Ah, didinya masa uti kumisnya baplang lah. Bapak bisa. Baplang. Ada baik teh. Dipenta duit ku pamajikanana. Teu boga cenah, teu boga. Atuh wayahna we cenah. Teu moal mere duit mah dahar, da mah bisa balanja. Oh. Bae lah urang rek puasa. Ngomong nama puasa. Ini teh mana teh? Ini madon meuli loteng. Madon meuli loteng. Godin. Godin di luar. Bok lotek meureun lada tuh nyuri beuteung tah. Heeh. Nyuri beuteung. Nah, henteu ka imah nanya. Terus ini tagih wae duit. Modal we. Dolbon nanya nyangon dolbon. Modal di kebon. Modal di kebon. Sarua jeung dosek. Modal na kresek. Ayo ciga dorat baheula mah meureunnya. Dorat naon? Modal di darat. Dorat. Modal mau di kebon. Mau di kebon ome. Nya ome saaya-aya we ku daun ku naon. Betul rametek di pandangan teh. Ari kebiasaan ngorek kumis. Kebiasaan ngorek kumis tuh udah bakal teh. Gitu balik we ka imah. Baik teh. Ketempo ka majikanana. Naon
Pak itu sunura metek bang. Oh iya sama ralote. Sama ralote. Kebayang ya, aja teboga rasaan, bener asal mendingan. Waduk, Dongeng mah, gitu nu bener loh mah. betul lah aya geuning mah eta dongeng anu pohokan teh geuning, nu pohokan jeung nu sulametan. Oh Sarua waduk oge dinya eta. Baturan CS, masih gak urang ini dinya gitu CS. Nu hiji culametan, ari nu hiji. Sulametan teh kumaha? Metan wae. Mental wae. Oh. Aya nu entah ih. Oh, Gitu. Sulametan karena Boga udut entah ih. Oh. Gitu. kalau mun udud mah meureun soloyong kapal udara, Soyong kapal udara teh naon? udud hoyong militer. Siga teh ucing dina rantang. Naon eta mah? Cing sabata. Tuluy kumaha tah? Oh, gitu tah. Sagala rupa teh entah ih. Ari babaturan anu hiji pohoan. Oh, pohon. Oh. Keselun tah hiji waktu mah. Heeh. Kumaha boga donat, boga dahareun nanya naon. Dipenta we entah ih. Entah ih. Sulametan teh nya. Sulametan. Wah, hiji waktu mah aing ditipu kan. Bek teh modal napisin. Modal napisin. Bek make seres. Kio. Pakai topping. Kio. Sama di nonton. Bari dikijuan saya bilang. Goblok. Kio, waduh. Api-api mana? Padahal mah. Waduk mun da. Waduk maneh. Putaso no? Hah? Putaso. Naon putaso? Pucuk teh sorangan. Kio enggak berpikir barang-barang. Babaturan kami tahun, ukur maculametan deh. Entah ih, cek. Iya, dikut. Eta di himo, tai. Kio. Anu pohoan teh nempokeun. Aduh. Aduh, saguna. Saguna. Cing bang saeutik. Itu mana? Itu tuh dua maksimal. Senjata makan tuannya. Ya, nu kitu tuan makan senjata. Terus ieu mah pan carita itu teh anu tinggalin. Itu anu episode hiji. Anu tinggalin ceritanya teh pohok lah. Eta anu dina angkotnya. Nah, cikan kumaha eta dina angkot. Tadongna kieu dina angkot. Angkot pilu pajajal ku jelema teh. Piru kurang kureungit mah tuh. Kan ai angkot mah geuningan 75 nya. Ieu mah geus lain 75. Jauh. 10.5. Oh saking padahal teh anu di pangkon. Oh. Aya nu cicing di luhur. Bae di talian utama. Saking pinuhna. Di hadap nu hiji jeung supir aya tiluan. Pokona mah Penjajal. pajajal. Tah keur maju angkot teh. Paladak teh kitu. Paladak teh itu. Oh soraan. Bau bisa aduh, anjing bahaya eta euy. Kabehanana oge natutupan irung atuh. Eta cek supir nya. Alabatan nu geus sadar nu gacing calang jadi Ayo gitu nog teh. Supir teh. Isah nu modal. Asa teu pantasnya pokoknya ditanya. Punten anu itu. Mainnya era lah gitu. Kan ngenes wae. Ngenes wae kieu bisa jaring nyupiranna isah. Anu deuli eta saja jalan atuh penasaran sanu itu. Caritana teh. Tapi ka terminal. Turun kabeh. Penumpang teh. Kesal kene ya supir. Nyelengkeung di luar. Nu itu geus mayar. Geus bieu. Iya, cenah. Jadi kapan nih? ditanyakan mah tadi tengaku nya. Aku dah Allah. Nyerah maksudnya. Jeung ngalahin aku atuh nanya na oge. Lain maunya Dituduh can mayar. Dituduh can mayar mau geuning. Jadi kepaksa ngaku. Aduh. Nah, gitu. Beda. Dongeng mah loba. Rea pisan mah nya. Rea pisan kan emang geus rada parohonya. Urang teh belajar sok baru dapat ayeuna tuh.
Tapi orang anu geuna ceuing mah dongeng aki-aki. Aki-aki ke mana? Aki. Oh, ada aki teh. Aki-aki anu di sawah geuningan. Oh, nya. Oh iya. Aya eta Pernah sedih ceritana. Oh sedih. sedih tapi orang hayang siri wae Tapi orang betul paham teh cerita bisa gitu tah. Kieu. Keur macuan kaki teh kieu we di sawah keur macu. Aya di galong aya anjing ngaliwat. Anjing ngaliwat. Pengen mah. Aya anjing. Eta ku aki-aki tuh saburkeun sarantong jeprot. Takol ku pacu ku pacu jeprot. Aduh kai. dalam kaya aki-aki teh goblok Eta anjing. Saya joroning leumpang mikir, dosa urang. Dosa urang nah. padahal anjing mengaliwat hukumnya Da abi mah made ngaliwat. Takol. Aduh di babu. Aduh nyeri hati eta anjing. Betul ya moho. Akeun bae. Oh. cek anjing Pas mangsa adan lahnya jam 12-an gitu lapar bener. Si aki-aki eta teh dahar we di galem. Bari cingeke ngapa ciri khas. Ciri khas euy. Kieu we nago. Eta anjing mah dendam kan nih. Balik deui anjing teh. waduh Wah, kieu. Launa belum. keteyapannya urutnya Barang Gus Duput. Bujur aki-aki di rawe dibales. Lain, naon tujuan? Dikit kurang lagi gitu. sandi eta Itu kan kiber ka sawah. Aduh. Ya. Mantap tong deleka euy dawa. Nya ge sieun nya da bawa anjing teh eta mah saukur ngaliwat pan teh mah main babok wae. udah bari jeung mam tetua dosa tuh anjing ngaliwat tuh main babuk wae tuh Serius atuh. Aduh. Dongeng deh. Nya. Ada mangan ciri khas orang Sunda nya eta mah gitu. Jeung deui anu tukang dongeng, anu tukang haruy, di Nusa Galarupa nu kan nu pernah ketemponya kejadian. Sok jadi gitu aja sok jadi biasana tinu carita serius usaha aya ningang ka tukang ngeureui mah dianggapna heureui we Cenah mas power komedian mah gitu. Jadi segala rupa tragedi naon ke jadi ku kacamata komedi mah jadi banyol ya anu tabrakan jebret mangat heeh aduh mawat tuh cek tukang ngeureui mah ih nanya lagi aduh mawat teh sudah ada aja ya khawatir mau mawat kakara tuh tukang ngeureui saya aku mawat ngadua kalian kita tak ingat pada jangan nya jangan aja tabrakan eta anu ditilang polisi musingkeun Odong minum musik oh eta nya kita minum kadamu nya dongeng eta nya nu mana euy poho deui urang mah iya udah loba pisan dongeng teh jadi paraho deui gila makan motor anjir motor HD anjir motor naon mah motor dek jual motor hade mah teu ninjau patah Harley no motor bek jul dah motor mah tapi halus ya teh klasik mah kamu kok patah di sadar lagi sakeudeuh oh sakedeung nah kumaha bek suarana opat lamun WhatsApp tak oh tah naik motor ngopi mau kayak kalung batok masih kumangda ngebuat atuh di jalan siap anjir siapa ninja ke parkir mau disiap jangan parkir ngebuat pokoknya mah lebih ke kecepatan deh sebenarnya 180 kayak mah 180 mah keur mobil motor mah paling banter ge 140 kecepatan 120 lah 120 sesana 20 10 kan lain pokoknya saking putarik tapi ka jarum jangkenya jarum eta motor kieu tiga dia jarum speedo pergi nulis speedo ngebut jelema teh ngebut
Mengko. Gitu, godeng antara. Dadas. Berketingan itu kan. Itu ya operasi. Aduh. Kayak nah di jalan aja operasi. Pan operasi mah di rumah sakit lain. Lain beri. Operasi tilang. Oh iya tilangan. Kasih sih aman, nama tenang, surat komplit, Bener. SIM jalan, Aduh, pokoknya mah, jong-jong. nyaman, Tenang lah gitu ya. prit, keruan, kasih sih, Aduh. mana surat? Iya, Tepakeun. on. Iya, nanti SNK, Heeh. mana SIM? Tempokul. Tampakkeun, cukup, KTP, Biji lo. biji ko, termos, Lama jijik dengan termos. Alhamdulillah cenah hayang ngopi. Kopi berarti. Bos, jauh jalan tah. Jauh. Tilangnya cenah. Hah? Lu Ai bapak naon ya jan tilang abi? Pan surat-surat komplit. Oh, surat-surat eta komplit. Kumaha ai Bang? Anu nya tilang lah. Naon salah abi? Musingkeun siapa? Mana musingkeun? Musingkeun naon bapak? Cik kumaha nih? Perhatikeun ilikan cenah. Siapa cenah? Helm Suzuki. Jaket Kawasaki Ninja. Motor Honda. Musingkeun siapa cenah? Tilang. Tulus ya ditilang. Tulus ya Alah, ditilang. khawatir. Terus ada kieu cenah. Teu pirang musingkeun. Kuat pulpen nya. Surat tilang. Pas ditempelkeun, ku eta nanti ku jelema. Oh kengilikan polisi nulis bener. Oh kan. Alah sarua we cenah bapak ge musingkeun. Naon cenah musingkeun naon maksudna? Bapak ge ongkos polisi cenah. Ai pulpen pilot. Itu malu eta jelema teh ka Karakang kota. Jadi ruas lah aya kejadian kitu. Malahan mah can wani kana motor jelema teh. Masih kena dibonceng ku baturanna. Dina lampu merah eureun. Ces eureun bingung ngaranna mah ka baturan teh. Euy cenah. Nah, cenah beut eureun euy, rek dibalakeun. Jangan tuh rek dibalakeun sama eureun teh. Saking ku udik punya. Udik dari lembur. Naon oto naon sebutna teh? Uto, naon uto? Kurang tongoh. Malahan asup ke minimarket oke, mana nama kudu asup tinya asup bareng. Balik kudu bareng. Nah, teuing. Ieu cenah mana teh heula? Mung sieun cenah. Oh, patoran cenah. Ieu tuh sorangan. Sorangan udik teh cenah. Ieu teh pantot teh alus. Di lembur masih mau aya. Kok jalan-jalan ke kota yang meuli TV gitu. Aing yang meuli TV cenah yang TV berwarna. Heugeun ku aing dipangalikeun. Sok mane hayang lu kumaha? Hayang lu beureum nya koneng. Maksudna mah lain berwarna nu aya warnaan lho. Ban baheula hitam putih kitu teh. Aya mah geus katemong gitu mun make baju beureum gitu. Beureunya maksudna mah tadi. Utot teh ya. Urang tongoh. Kaseuyeun ada dongeng kitunya. Sama urangnya teh menang di mana eta dongeng teh meureun sadenge-denge we. Sadenge-denge gitu. yang buat yang merenang ayat turunan yang merenang itunya. Oh, turunan. Tapi dah dongeng gitu ki loh kayaknya sebenarnya emangnya. Oh, kan kudu diinget-inget deui. Kelah dina episode nusanesnya. Aya urang ingat hiji mah. Naon? Eta dongeng nu lomba hitut. Eta nu mah hitut teh geuningan. Anu make ieu geuningan. Lilin. Oh, lilin. Heeh. Aya. Kumaha sih eta? Eta make lilin lomba hitut eta. Oh aya. Aya. Lomba mareman lilin. Kayak dong. Ayo udah sakayang seuri lamun. Oh, deui dongeng teh. Tapi lamun geus ingat sok aya kitu hayang seuri. Ya tuh asli mengumum jeung urang kebayang gitu. Bapak mareman lilin. Cika cuma Mareman lilinan. Lilin gede. Lilin gede segede tangga kalapa. Jeung aku mah eta. Jeung aku Ya mah. biasa we kitu dicitak. Bayang lilinan mah ke lilin gitu nya. Mah nya teh 4 tahunan nagen. Nah, make lilin gede. Perlombaan teh di Amerika. Wah,
Barang dahar biasa burger. Panji. Bukan hal itu. Pizza Dog kan. dog hot non. Hotdog. Hotdog. Hotdog, benar. Burger, hotdog. Oh, non daharun Bisa. Bu, ieu teh busar naon? pizza, Heeh. burger, Nah, eta burger. bagiannya opak karena karena itu lah. Wah, dahar lah. Wah, kieu di Kayak persiapan. gede gitu. Di Cina jeung di Indonesia sarua persiapan. Barang dahar heula. Indonesia biasanya lotek bukan itu lah, ciri khas. Jadi apa guna? Nasional paling elotek. Anu aya ieu naon teh hui. Ui, Enggak tahu Smirnoff. kan intinya ngomong hese gitu, hese gitu. Ngadahar kudu hui sopan hui. Oh bisa. Tapi entong saeutik, sekali ngadahar 2 truk. Tuluy, dongeng teh. Tulikeun atuh. Oh, Tulikeun. di Amerika. Wah, hayang subuh mah yo. Parosot ke jalan teh. Bari dongeng kieu. Jarak mah teh aya 20 meter. Wah, anjir, jauh pisan euy. Parosotkeun. Tut, anjir. Lain nepi ka kieu atuh. Aisyana mah teu pareum. Tuh baru saking ku tarik maunya anginna gebos gitu. Gebosna. Tut, Ah, ini. penonton video ramona macam. Kita nak keprok kabayang. Jepang. Di Cina, Di Cina. Pas Cina. di Cina lawan. Parasot dongeng. Tut, dis. Hampir-hampiran tuh. Mobil gede parum. Arum, geus ruas tuh penonton ge. Wah, terakhir jagoan. Di mana ieu? Di Indonesia biasa. Oh, Ya, orang mana Indonesia nah? Mana tuh? Bangkono masih namanya. Atuh ing di Cipondo di Cikawau. Orang ngerten kan. Tendri wae. Dari Indonesia. Oh, Pakai MC. dipanggil. Dari Indonesia. Iya, ya. Yang saham mereka teh atuh. Pada saat calon dongeng gitu yo. Brot. DJ jeung bukur. Langsung SMP. Sing wewe lilin pareum. Panitia KB. Soalnya kami. Jeung rawana. Jeung jerawan. Yang subuh mah wae Indonesia mah. Bener. Aduh. Aing beli buruan 2 miliar gitu. Hayang aing jadi panitiana. Mau jadi jurina. Apa waduk. Kalahnya nah euy ieu. Nah, bener aslina teh. Aya ieu mah dongeng babaturan. Dongeng babaturan. Saha aya lah nya babaturan urang. Lamun ngadengikeun pasti manehna sadar gitu manehna. Baheula mah kan keur zaman usum WC di lembur teh. Aya modal teh di kebon, dina kebon awi. Modal ya. Ngagali heula si ucing. Ngagali modal. Odol sih. Heeh. Kubur. Si ucing gitu Ada mereka. si ucing itu kan can masih kene kurangnya karena gitu kebersihan. Hiji mah sa cenah di peuting teu kuat. Peuting teu kuat. Ngorek kebon, modal. Kubur. Balik. Oh, Tome. Tome balik we. Maklum keur mules beuteung, subuh-subuh hayang modal deui. Aduh hayang modal deui ka kebon deui. panik ke Foto panik garek. Di sentri. Oh pas digali, tai nu peuting. si goreng itu pakai bendera. Itu di bendera. Salah ada teh eta biasana geus dinas. Di banderaan. Ciri pas sekali teh. Oh, harta karun. Gila, Dina, ayo pokok di banderaan. Kembali deui. Aduh. Kebayang lamun jadi jelema beungan loba tanah 2 hektar pinu ku bandera. Ini ku bandera mohon teh. Aduh. Urang aya nama rek nanya. Nah, ucing lamun modal. Sok dikubur.
Geus modal nih kucing sok. Heeh. Parek kubur. Udah, ada kucing mah teu bisa ome ya tuh. Dia omena ge pan kucing masih kucai atuh. Tuh aing saumur-umur sampai anak kucing ome ya tuh. Heeh, matak dikubur. Heuh naha kitu berarti kudu dikubur. Nya mah Ya, dulu kada abi masih naik kucing atuh. nya mah make pau we meureun. Bisa udah hayam mah. Cerot tadi mana? Atau naon meri entong. Cerot geus we lewas tanpa dosa teh ya. Kucing mah sok dikubur. Bener nya. Heuh nya. Anehnya aya sasakalana. Masalah aya. Oh, aya sasakalana teh teh. Pedah naon? Bener naon? Pedah sieun di tangan ku anjing. Karena naon hubungan? Nah, iya hubungan. Oh aya. Pedah kieu cuman baheula. Anjing teh pan terkenal lompat teh tarik. Gancang. Udah memang jeung tiba heula pan musuh gerotnya kucing jeung anjing. Heeh. Kayak teh sasakalan mah kitu. Oh. Sedangkan kucing bisa narekel kada tangkal. Heeh, bisa naik anjing mah teu bisaeun nya. Kan lompatna tarik. Lompatna tarik. Bae cek anjing teh. Cing euy. Kucing. Tahu cing teh asal mah CS. Oh, CS. Waduh. Cing atuh ajarkeun urang naik ka tangkal narekel gitu. Bisa nongkrong lah di luhur. Cek anjing. Cek anjing teh. Oh. Siap cek kucing teh. Tapi wayahna pangajarkeun urang cenah lompat cing tarik. Cek kucing teh. Cek kucing. Cek anjing siap. Oh. Patukeun ilmu lah. Heeh, bener ilmu gitu nya. Cek kucing soal ajarkeun urang cenah lompat tarik. Sok atuh heung. Ajarkeun dilatih. Oh iya. Wah dilatih gitu. Pas geus bisa. Yo piur ini kabur kucing teh. Kabur. Oh, cing teh kumaha geus yo cenah teu balik. Ungkar kajarkeun urang cenah. Menjadi hati eta mah anjing. Yo ini tuh kucing teh. Cuk anjing teh we eta bari awas anjing cenah. Pokoknya nepi ka iraha ayo diukur. Rek deteangan nepi ka waduk-waduk. Ngobrol kita nepi ka teuing gitu anjing kan. Makanya lamun kucing bodoh. Sin deteangan soal gitu. Tahan deteang nepi ka waduk-wadukna. Hati apa? Hati paham. Sejarah tuh. Itu jelas kapan ke mamang lagi hari. Loba lah sejarah mah. Jika aja lebih. Kumaha yo waktu bisi dilatih urang 2 jam. Naon teh? Jam tiga. Ah, keun bae dah. Bebas. Ngadongeng mah da bebas. Keuna suga nepi ka 2 bulan wae mah di dieu. Terang ngadongeng we aing teh lah. Bebas sia mah seuring. Dia. Aing mah dongeng jangan. Tapi ulah salah mang. Da seuri oge make tenaga. Bener. Make tenaga seuri oge. Pan urang teh kawat teh tepang gede na pan. Aya lagi dongeng sireum. Sasakalana sireum. Hirup. Lamun panggih sireum sok diadu. Heeh. Tak ya. Heeh. Tak Oh, bener. pajarkeun teh sasalaman. Heeh, keur urang leutik mah kitu. Lain sasalaman. Lain. Nanyakeun kanyut. Emang sireum aya kanjutan? Nah, iya. Oh. Aya itu udah mau boga budak meureun. Oh jadi pangaya nong sireum cenah. Aya nong sireum. Oh. Aya nong sireum. Nong sireum berarti kan ya biasa. Heeh. Teh Berkembang biak. berkembang biak marang bidana ge aya. Oh, aya pidana. Biasa US. Kabayang aya sireum di USG. Oh, ini cenah kembar. Nah gitu, jadi lain sesalaman sireum diaduk teh. Oh. Nanyakeun kanjut. Oh, nanya ke kanjut. Sekarang teh kieu zaman baheula. Baheula. Zaman zaman baheula we lah. Heeh. Zaman baheula teh zaman banjir. Zaman Titanic atuh tah. Tah zaman Titanic. Oh, zaman Titanic teh lamun di Itali. Kan urang orang Sunda. Di Tasik. Di Tasik. Tasik jeung Tanjung. Dai mah orang Sunda. Ulah jauh teh Titanic mah di Atlantis naon. Urang Tasik zaman baheula. di Singapura. Banjir coy, ya banjir gede. Cah deng-deng udah nya. Cah ating deng-deng ting abon. Oh, eta banjir gede teh. Jadi kumaha carana kabehanana teh salamet. Benar. Abus-abuskeun we cenah kamu parahu. Parahu gede gitu, asup-asupku jelema. Naon? Sato. Termasuk sato. Sireum naon gitu. Kabeh Arasupkeun. arasupkeun. Barang dina parahu
jadi ngalobaan si eta teh berkembang biak Pak. Oh, bener. Jadi ngalobaan aduh ieu parahku jadi berat. Heeh. Baru berarti kumaha carana ieu? Nya eta kelamin tadi pararotong Oh. anjir. Dikebiri teh meureun. Parotong Heeh. palingkeun anu cai Aduh. termasuk nu sireum. Ai jelema mah henteu teu dipotong henteu. sarua. Oh, sarua. Sarua. Anjir. Palingkeun banjir. Kamus geus beres banjir teh. Heeh. Wah, eta mah tarurun dina parah teh boro-boro atuh. Oh, baheula-heula neangan. Bola ku sabab kudanya lompat tarik Heeh, bener. menang nu gajah eta. Jadi patukeun. Patukeun. Kajut kuda teh sabenerna mah nu gajah. Gajah. Aduh anjing ieu mah gede. Masuk gemak. Kapakeun. Ai gajah telatnya telat. Anjing kapikulaan ku kuda. Ewe. Anu watir mah entog. Heeh. Entog kan muringkel kitu. Heeh. Gagaduhan teh. Iya. Muringkel. Katija ku gajah. Ya apes. Apes eta. Eta ge apes bisa. Khawatir, khawatir aja tuh. Nya pas menang gerak katija. Jadi ku gajahnya bae daripada eueuh. Apa kabehanana sasatuan kitu. Ari sireum kan leutik. Teu kapanggih nepikeun ka ayeuna. Oh. Jadi pas amprok teh papanggih bisa kapanggih euy kanjeng. Acan. Kapanggih acan. Oh. Sireum. Arti. Ai sudah teh salaman, mana apa baheula mah keleutik ke salaman. Nah, acan pernah nyaho tuh. Heeh. Makanya aya sireum lebaran. Masih mulai kudu neangan eta. Nah, eta. Aduh, panjang. Malahan dongeng sasatuan mah cenah. Tiba heula dongeng anu kan ai sasatuan ge sarua sok kulit nya. Sok disamper gitu. Heeh. Cucumuk disamper. Kulaleur, ieu udah ulin. Gitu, ayu. Atawa naonnya cucumuk kana cap-cap gitu. Heeh. Ayo udah ulin ka Bandung. Ulin biasa tuh. Mana tara dibawa ulin mah? Goblok anjing Titinggi. cucu. Hah? Titinggi. Nah, Naon tara titinggi atuh kaki 1000 nah. Heeh, si tinggi sampai 1000 teh. Tara dibawa ulin. Nah. Hal yang nungguanana. Nah, Mun apa? nyamper teh. Lila anjing make sapatuna. Obat teuing. Obat teuing. oh, nya teh. Karena 48 hiji. Goblok. Kuno kitu we. Sarewe 1000. Oh, nya. Bet urang we ge nu jadi babaturan mamang. Kadang sok kesel. Cokor dua wae make sepatu dilila. Komo eta ngadaguan kaki 1000. Ya, gitu sama takan. Gila nih. Sakitu lah nya dongeng mah nya. Urang mah mengalami lah. Mau ka mana mamang eta? Oh iya tuh. Anjir. Teuing. Lain mamang abi teh rek minta saran mang euy. Saran naon atuh? Ya abi teh jomblo wae mang cik ngomong da loba kenalan atunya loba awewe-na. Gampang. Abi jomblo wae mang. Aslinya gampang. Gampang. Cikan kumaha atuh carana? Pokoknya masalah jelema nu jomblo. Heeh. Sok ya. Tanya tadi yo. Ka mamang loba awewe-na mang. Boga Ai sudah teh boga. Bro ai teh rek minta we sugan gitunya ai mamang mah. Iya wae mah. Mamang mah loba stok atuh lempar atuh ka jajang. Kudu buru depanna. Bising saya di korobi. Ya, itu ngomongin sepak bola, ngomongin awewe. Awewe kita dioper-oper gitu aja cik main karambol. Minggu syaratnya. Heeh, siapa tuh mang? Mulai dari ini naik ke Garut. Anjir, kagak mudi. Lain. Nah, Bingung ya sebenarnya ke Garut teh. nah bingung naon. Dulur teh boga nu meunang eueuh.